Siang pagi si Alda ono. Enggak, Iraha. kemari ba? Terus kumaha si Alda ono? Si Gana, si ada ke Bogor ka ono. Anu bener sih ono. Oh ba, Berarti sia hebat ono. Bunget goreng patut ge diperebutin ku awewe tiluan. Mana ku gelis deh no. Ih, lain ono nu hebat ba. Peletna nu manjur ba. oh nya. Mana daekeun ke si ono am tadi pelet mah nya. Lah. Lah. Enan. Eta anu tos pelesiran. Ih. Pelesiran. Ela mah mantos dinu bibi. Oh, mantes tinu bibi. Heeh. Nansi nyulukan Ela bae. Asa tambah herang bae. Teu kepanggih saminggu ge. Oh, nya ba nya. Halah kami mah di makeover. Lah, kadenge lah. Nansi kegeron bae kami nek balik ge. Lain lah, nek nanya lah. Hanya Nansi bah. Lah, Ari Eha bener tete lah. Heuh emang benar. Kunaon emang? Oh, bener Ari gitu mah nya. Hanggeus lah Ela nek balik. Cara rape ditanyaan bae. Ayeuna, Kemana ba? urang ngabejan si Dadai. Ayo. Bah, tuh, si Dadai tuh, keur ngalamun. Iya, anu mikiran si Elah pegawai nang ngalamun be. Ngomong, aing mikiran si Elah bae, can balik bae deh. Kumaha bae aing bikin peletnya. Nah, saya mong. Dai, si Elah balik Dai. Bener sih mong. Iraha baiknya. Iya mah tadi Dai balik. Wah. Atunya. Wih, kode mah bunga urang Dai. Bunga lah. Wih, ceria di kodenya. Oh. Wih, Dadai berbuah-buah ya hatena ya. Wih. Dai, si Elah datang meski kumaha Dai. Dai, arek rame kena Dai. Isuk, waing, nama. Mikeunan Dadai. Coba, dak leutik. Boim, Elah balik si Elah. Bener sih mong. Bener Bay Boim. Pantesan sia ceria amat bahagia gitu. Aing sebejan si Dadai. Ku main bejaan bae si Dadai. Ih, Aing teh nyawa Boim bener be. mang kerira balik ka si Nurlela. Sudah lah. Oh. Kemari Boim. Terus urang kumaha ya Boim? Atuh geus ulah dililakeun deui, hayu urang balik, urang cokot peletna bisi kabur si Dadai. Kan si Dadai teh nyahueun pelet teh kurang dicokot. Geus hayu. Ayo nya. Hayu. Kemana ya? Ah, hayu ke pelet ih. Boim. Ki urang bikinna kumaha ya Boim? Nih, yang segera bikin be, ayo urang ka mana ayo. Oke. Urang intip heula si aya jelemana. Rehe amat nya. Kumaha sih, cenah cek geus balik. Sih, mah. Mong, jara rehe keneh. Boim. Ih, meni urang tungguan be, urang naik ka tangkal tundun Boim. Sugan be ke sumur manehna Boim. Geus atuh ayo. Ah, Yuk. ayo. Ayo juga. Awas ya lagak saya lurus ya. Siapa sih anaknya? Ya, ayo, ulun be.
Momo. Itu aing mau kasih Momo. Repes ya bisa kadangean. Ih. Ah, teh asa saha meureun arek ngabilas awak heula. Boim. Buka baju. Oh, tadi beureun. Sus leganing sia. Im. Mun ku mulus montok Im. Teu aing Im ya. Udah mulus amat yo. Ih. Aduh, masih mau. Naon eta? Nya eta mah nu ngintip. Jelema teh mah elah, anu ngintip. Ai naon sih teh? Anu ngintip jelema tuh ngintip. Oh, jadi eta mah si Boim jeung si Demong geurah sakonya ngararintip ke teh aing di dieu. Aing asik kunaon sih mau pakai acara raga segala. Aing lipuh. Oh, jadi salarian nu ngintip teh aing. Entah lah, entah. Orangnya Saya mau bilang mau. Aing mau ngekot pakai kudu be raga ge. asup tadinya sakali, Pan. Lah, emang eta si Boim jeung Abah Demong kelakuanna kos kitu. Teh orang dia mau sekarang itu lelaki nama kan yang hade di dia mah hati-hati bela lamun mandi naon kudu sing rapi ulah di luar ulah di sumur. Eta sok duaan bae kitu lah. Henteu teh aya hiji deui ngaranna Daday. Maneh mau komo leuwih beuki utak intipna. Da ada ieu mana jelema da teh mah teh nyaho ja. Geus kege nyaho jelema betekuk. Geus kege geus lah teh urang ngomong-ngomong pas kitu bae. Mendingan urang ngagoreng sangur. Berapa belikeun dogornya? Heeh. Meski kumaha Boim ya. Gagal be urang bikin pelet ya. Gagal deui. Sia sing ngintip Boim lah. Nyalahkeun aing. Penting sarua meureun. Mau ngomong-ngomong tapi eta dua anak montok kos kotok negeri. Bener Boim, aing ka kepala eset utang kalan we. Putih nya. Heeh. Gurih pokoknya mah. Mantep lah. Boim. Saha? Ya. Naon sih ngaganggu bae? Ampurannya Mang Boim, tadi mah teu sengaja, sumpah. Ai ehar ke mana? Ka warung arek meuli endog. Ke. Kunaon sih buguer ka warung? Geus ulah kudu ka warung. Ari endek meuli dog doang mah kami ge boga. Soalnya keur tadi endek jodoh emit terjadi ngomong. Oh, bener ah. Bisa mana dogna? Aya mendokna yo. Geus Tah. dibikeun. Kasabi kena. Iya. Oke. Ya. Ambung. Ih, mah hitung-hitung minta maaf ya ngomong. Bener ha. Ya, geus dogna ya cekelnya. Bikin, Mong. Bikin. Oh, tuh bikin Nah, sekalian. tuh nuhun ge. Oh. Berhasil, Mong. Hasilnya. Berhasil. Ciu.